nama erek kasih bohai orang erek asup ka itu erek daftar ka Arab ke Malaysia ka mana ka Hong Kong. Geus lah urang aya nama rek mangkat weh. Naon? Ieu uang kumaha sih nya? Sepi wae geuning beki deui teh usaha. Emang ini ya? Nya aya kene, beun dipake unggal poe mah beun ke TCF. Ya rezeki nanti dia ayo datang ka Oh, ini. biasanya mah sok rame sabarang aya haji tapi eta nya restoran di jadi teh kali ka dieu. Aduh ini rezeki mah malah patuh ieu. Tapi orang buka kene sih nya anak buah mah di Malaysia nya. Di Taiwan kan aya. Kemarin ngabarane ngomong kirik balik heula, saya pikir mulai diawali gitu. Maksudnya manehna? Rek balik heula, teh cuti. Heeh. Nah, ini orang kumaha ieu, ti iseun. Yang meureun di hari teh meureun urang teh pengutan teh bikin tambahan. Kamar itu ngareng beja teh mambet apa sayang? Kira-kira eta kumaha? Asup mah. Ini atuh mambet teh kamar teh umur kan geus 50. Karena ini Mas Saudi kan 40 sampai 47 doang. Nyamun bisa mah jalan mana wae sugan kita ka dieu. Tapi ngomongna mah kamar cenah arek tadi kamar teh nga-WA. Ngomong teh. Hai cenah aya di imah teu. Maksudna kamera kita dipoto heula. Foto terus cenah rapi, Terus cenah akhirnya harus kan ngorani. mainnya kan geus nya. Tapi kayaknya mah da hese. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi mah. Tadi aja loh. Balik mak. Dah mah. Alhamdulillah. Cari. Kumaha ya? Ya dia bade dia nih teh ka Arab. Narima keneh henteu. Ya. Mula, mau umur mah iya sih bae. Hari masalah umur mah atulah teu kudu sagala dietakeun. Lain masalah kitu Umur ya. mah karek 50. Ayeuna mah ketat mah. Ayeuna mah ketat di dituna. Kayana mah di dieu nya kuing diasupkeun. Asup yang teh di dieu di airport Saudi kumaha? Karunya. Pokona mah nya kudu bisa we atuh. Piraku. Loba batur oge anu karolot ditararima ieu mah masih jadi sponsor teh. Moal beunghar atuh kos kitu mah. Rek ieu lamun ka Batam kumaha daek teh mak? Ya embung ka Batam urang hayang ka Hong Kong, ka Arab. Oh, hayang ka Saudi urang mah. Iya mah ya ayeuna mah Saudi teh ketat. Si babah teh ayeuna mah hayang nu ngarora wae, mak. Anu Ngora umur teh teh geus diterima. Ayeuna tibang 40 paling kolot oge nya 4742 mah 50 coba geus kolot. Anya coba we piraku jadi sponsor teu bisa sogok lamun teu eta mah. Sa sponsorna sih. Ya gampang ari nyogok mah nya ditu aya ari sponsor dalam mah aya gitu. Ayeuna mah teu bisa nyogok mah. Masalahna ketat. Bisa Bang jelema arek digawe mun kudu. Heeh ya. Eta-etakeun urang cancel. Cek urang tibang rek digawe da lain teu kudu nempo beungeut teu kudu nempo awak umurnya padahal mah udah penting digawe geus kemudian geus eknya heuh teu. Tah ayeuna mah kieu sampai kok ambak-ambakan wae. Kuing mah geus kamari ieu kakak jeung KTP mah bae kuing dikirim-kirimkeun ka ditu karo di pusatna. Keukeuh teu bisa cek kuing teh geus kumaha eta mah dek menang uang teh henteu embungeun keukeuh mak. Kumaha Anu sih? kieu beres solusi wae, sugan aya babaturanna anu hayang jadi TKW. Oh heeh, sugan aya tatangga, dulur dia, dulur mak embet, tatangga mak embet, bawa ka dieu. Teh mak embet menang persenan di urang. Penghasilan jadi teu kudu makat ka ditu. Urang satarina mah kieu nya. Ari penghasilan nu kali itu mah saeutik lah, urang mah hayang oge urang mah boga gaji digawe usaha gitu. Eta ge sarua jeung boga gaji, mending ulah sok ngarau ku siput atuh eta emas mending Ya moal gitu. Iya. Beunghar atuh tibang jadi kos kitu mah sponsor kos kitu mah. Loba batur nu kakurangan keneh mambet mah imah geus boga geus gedong eta geulang segala kongkorong ge masih naon hasil ditu geus loba. Ya ayeuna mah kieu sugan aya batur tawa dulur aya kabar hayang jadi TKW. Terus bejaan kita kali. Mumpung ayeuna keur ngabutuhkeun nu ngarora, aya di rumah sakit, di sekolahan gitu jadi babysitter, cleaning service ge loba gitu. Yang geus lah aing teh ditarima mah urang kajantung teh nam teh anakna cekokom. Are ieu cenah, are mangkat cenah. Sugan eta mah ditarima tibang nu kos kitu ditarima ke urang henteu. Kapan sugan anak cekokom mah sugan ngora keneh gitu. Ya geus lah, urang mah ngambek kos kieu mah. Emosi jelema teh. Nya bongana Bukan merek usaha begitu ditarima. Geus
Mambet kasih mana? Tas di dinya orang tarik daftar tadi nama ke Saudi. Orang teh dah di imah eueuh pagaweannya. Terus teh majar teh urang geus kolot cenah piraku urang pantap kieu kolot. Jeung maneh atuh mangkat ka ditu. Ayeuna mah per ieu gajina gede ayeuna. Urang kamari geus daftar oge, borona mah geus dibondol eta ulun ku salaki kahan ngamuk. Sugan ayeuna mah puguh mun ngamuk. salaki mah engke ieu taun pupujukeun. Nya oge dirayu heula da puguh ngamuk ke adat-adatan. Dirayu we dirayu. Geus beak eta. Sugan eta mah komo geus diturun-dulkeun kitu make asup ka Hongkong. Gajina gede. Ngambek wae urang kasih sionan wae rek mangkat oge. Ulah sin-sin teuing. Engke salaki maneh mah rayu we Allah ayeuna soalna uang kita keur ieu keur mahal. Engke ge lalaki mah ku duit mah. Moal eta ieu boga uang pit gede mah daripada urang ayeuna loba hutang di imah. Oh mendingan kene urang mah sok rayu Allah. Nya ke mambet teh ka imah ka salaki urang ngomong dirayu sugan. Oh coba engkenya urang engkenya mangkat ka ditu sok rayu Allah. Ge nurut. Mama magis kolotnya mata huis malulu mah. Oh, yang emang nangge geus kolot ade dan tekan yang disiaran soalnya loba huisan. Nih, suka siaran itu Ade. huis malulu ah. Naon teh usaha tuh ade garanangan duit, mane ulah di imah wae ade. Usaha ka mana tuh mah? Boro-boro orang usaha ada menengan nggalpe ka mana eueun narima ah. Nya ka Arab atuh kos batur ade sugan aya di Arab ada gajihna gede. Emang uing makajeun uing ka Arab. Nya kajen asal sing bener weh mane nek ka Arabah. Ka uing makat tuh mah sponsor saha ada usaha Oh, ade masalah sponsor mah tenang ke kok aing neangan loba sponsor mah. ah mama loba-loba we. Kata uing sponsor uing di kumaha uing dijual buk sponsor. Emang daek mah boga anak dijual, kalau bisa balik ke mah. Piraku Adel dijual batur ge loba anu ka Arab melahan ge sarukses marara duit gede Adel naon teh di ditu maneh abe piraku teh ngawonu ieu naon teh teu sukses di ditu di Arab batur ge unu di jarwal ieu Yang satu enak mana yang sponsor atuh bener. Ya, urang mangkat ah daripada di imah. Tuh gawe duit teu boga. Balangsak namanya. Sugan uing mangkat ke Arab mah kabeli-beli sawah, tuh kabeli naon, boga imah alus, boga emas rembel. Tapi uingnya mah yang ke Hongkong mah ketarima kira-kira nyamannya. Hayang Hongkong mah gajinya gede mah. Aya Arab saeutik cenah gajian mah nama. Tapi urang mah asal Betawi mah. oh Adel yang seug yang ka mana-mana mah nek ka Hongkong nek ka Arab mama teh baukur ngadoakeun naon teh pentingnya samane ulah mawa budak ngerakeun ku batur. Piraku ah, mah budak mama palmahang boga incu lain. Nya hayang boga incu ge Adel aya meunang areuneu jada mah ngerakeun. Ya, iya mak, ai boga lalaki Arab mah mere beunghar. Ye, nek mangkat ka Arab, nek mangkat ka Hongkong seug, mama asa sukses we. Mama teu baukur ngadoakeun doang. Da naon di imah usaha hararese. Heuh, mentekan rek mangkat ke mari, mama harese usaha. Tunda tandur teu bisa, uing mah kos batur coba. Heuh, mendingan kos batur we ka Arab lah. Nanti asa sukses we, asa mawa duit gede, ulah balik teh ulah mawa budak. Ngerakeun. Mah budak hajeun ah kunaon sih Bang ah. Eta keur nararaon eta kos kitu kos nu gararableg wae balalonghar. Hirup teu galableg kararitu we hirupna. Oh, eta datang sewot wae eta mah embet. Pugu aing erek usaha, eta panan tibang rek ka Arab umur aing pedah 50 teu ditarima. Eta nah sponsor naon eta kos kitu. Oh, saha kitu sponsor mah embet? Si Adel hayang mangkat ka Arab. Eta si Bohai jadi sponsor manehna si Bohai Kang Aang teh. Oh, tah kabeneran atuh. Si Adel pangadaptarkeun, si Adel hayang mangkat ka Arab, da geus panteng manehna hayang mangkat ka Arab. Hayu Adel ayu erek mangkat mah geranyin persyaratanana. Persyaratanna naon sih? Bimbet.
nyari persyaratan mah, nya kakak kartu keluarga, KTP, terus lamun cenah eta randa nya berarti baru kudu surat kerandaan. Oh, ayo bikin dah perawan kene. Kira aku perawan ke situ banget. Kan namanya Nanti Iya, anak Wika. perawan ini, heeh. perawan. Oh, persyaratan KTP jeung kakak. KTP kakak, jeung surat kerandaan. Oh, apa? Perawan. Iya, perawan mah lain kos itu. Oh, Iya mah, ya coba we engke atunya lamun berarti katarima meureun perawan nya. Emang perawan teh narima. Ya narima meureunnan teu kudu make persyaratan meureunnan. Tibang kakak KTP doang, teu kudu surat kerandaan teu. Wah, kitu mah ke Gitu. urang atuh neangan KTP jeung kakana ke da. Nanti keur disimpen da di lomari. Engke teh angan diburu-buru atunya, engke lamun eta buru nyampurkeun urang. Heeh. kok jangan nawe ayeuna mambe Ayeuna ka mana emang sih? Ayeuna anak ka mana sih Ya, Mang Be? meureun nungguan mah kokom engke bawa si Adel meureun anu rek mangkatna. Gitu. Maksud nanti sponsorna si Bohai. Oh, si Bohai sponsor nama, mainnya kayak geus ku urang di mejaan. Atuh Kayak rek aya nu ka dieu kitu, rek asup. heeh. Ayo mah mending ayeuna mah anu cokot persyaratan ka ieu mana balik heula yuk. Urang balik heula nyokot persyaratan heula yuk. Aya tuh urang Oh, di kayak mah urang moal ya. Mumpung niat yeuh ah. Yuk. Ayo ayo. Oke ayo nya ke bawa ka urangnya. Tinggal taunkeun ka si Bohai gitu. Ayo. Di mana sih membet masih jauh kene ieu? Ah, di dia deket deh. Jauh banget ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Mbet. Calik Mbet, calik sok calik. Sok mangga Mbet. Kumaha ieu? Iya, kan si ada erek tain persyaratan. Ya. Tah ieu persyaratan anak geus komplit. Heeh. Tah ieu meureunnan kakak. Tah ieu surat itu KTP meureun ieu tah. Ya. Tah berarti da ieu mah cenah gadis cenah. Ya, urang kan Eta mah, ngerti. heeh. Anu ngerti mah ke si Bohai, ke urang panggil heula si Bohai nya. Heeh. Punten nya urang panggil heula.